Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsadana ila taatihi wa jazrana an ma'siyatihi wa asyhadu alla ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatihi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah i'tirafan bin nubuwatihi. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu ilal irsadil ibad wa ala alihi wa sahbihi al muhtadina ila sabir rasad. Babul imani ari eta bab buat mertelakeun iman. Qala parantos ngadau sa Allahu taala Gusti Allah taala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, hey eling-eling sakabeh jalma-jalma, abudu kudu ibadah aranjeun kabeh. Ai wahidu tegasna kudu bertauhid aranjeun kabeh. Rabbakum ka pangeran aranjeun kabeh. Alladzi anu parantos ngadamel. Ya Rabb, halaqakum ka aranjeun kabeh. Alladzi anu dat halaqa nu parantos ngadamel ieu ladi kum ka aranjeun kabeh. Waladina jeung ka anu jalma-jalma min qablikum anu tetep tisamemeh aranjeun kabeh. La'allakum sugan-sugan aranjeun kabeh tattaquna eta anu sarieun aranjeun kabeh iqabahu ku siksaanana itu ladi. Alladzi anu ngadamel, alladzi anu dat jala nu parantos ngajadikeun ieu ladi aya khalaqa tegasna ngadamel itu ladi lakum pikeun aranjeun kabeh al ardo kana bumi pirosan kana ngampar ae bisaton tegasna kana ngampar. Yu betarosu anu diamparkeun itu basat. Wasamaa jeung kana langit binaan kana mayungan. Sakpan tegasna nyiuhan mayungan. Wang jala jeung parantos nurunkeun Allah. Atawa itu ladi minas samai ti langit maan kana cai. Pahroja tuku tuluy ngaluarkeun itu ladi bihi ku sababna itu cai min anwa'is samarati tina pirang-pirang rupa pirang-pirang bubuahan. Rizqan kana jadi rizki lakum pikeun aranjeun kabeh. Palataz alu mangka ulah ngajadikeun aranjeun kabeh lillahi ka Gusti Allah angdadan kana musyrik. Surokaan tegasna musyrik berumbungan fil ibadati dina ibadah tina ngaibadahan. Wa antum bari ari aranjeun kabeh ta'lamuna eta nyaho aranjeun kabeh annahu yan saesuna Gusti Allah al khaliqu eta anu ngadamel walayahluquna jeung teu ngadamel makhluk aranjeun kabeh. Walayakununa jeung teu kabuktian ilahan eta ka pangeran naon ilaman anging dat yahluku anu ngadamel itu man. Wa qala sareng parantos ngadauh Gusti Allah taala wa man jeung ari saning jalma lam yu'min anu teu ngimankeun itu iman billahi ka Allah wa rasulihi jeung ka rasulna Allah. Pa inna dayan saestuna kami atadna eta nyawiskeun kami lil kafirina pikeun sakabeh jalma kafir syairon kana neraka sair. Ai naron tegasna neraka sadidatan anu banget panasna. Wahroja jeung parantos ngawarkeun hadis sa muslimun imam muslim an Umar bin Khattab bari katampi ti Sayyidina Umar bin Khattab
Radhiya muga mikarido sa Allahu Gusti Allah anhu ka itu Sayyidina Umar bin Khattab. Qala ngadauh itu Sayyidina Umar, bainama nahnu di antara waktu abdi sadaya ingda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam disandingan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Data yaumin dina hiji poe itola'a ujug-ujug datang alaina ka abdi sadaya saha rajulun hiji lalaki sadidu baya disyabi tur anu banget bodas anggoanana sadidu sawa disya'ili tur anu banget hideung rambutna layuro anu hanteu katingali alaihi ka itu rajul naon asarus safari tapak mafahna wala ya'rifu jeung teu aya nu terangeun ka itu rajul minati abdi sadaya sah ahadun hiji jalma hoge hatta jalasa sehingga calik itu rajul ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam caket Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas nada tuluy nyarandekeun itu rajul ukbataihi kana dua tuurna itu rajul ila rukbataihi kana dua tuurna Kangjeng Nabi wa wadoa jeung nyimpen itu rajul kafaihi kana dua dampalna itu rajul ala fahidaihi kana dua pingpingna Kangjeng Nabi wa qala sareng naros itu rajul ya Muhammad, hei Muhammad, ahbir kudu ngabejakeun anjeun ni ka kami anil islami tina perkara Islam, tina perkara agama Islam. Pakola teras ngawaler sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu ari ngaran Islam antas hada eta yen nyaksian anjeun an kana yen saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha anta aya di pangeran nu wajib diibadahan kalawan sabenerna itu maujud illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan yen saestuna Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta rasulna Allah wa tuqima sholata jeung ngalakonan aranjeun as-sholata kana salat watu tiaz zakata jeung kudu mikeun anjeun az-zakata kana zakat watasuma jeung kudu puasa anjeun Ramadana kana bulan Ramadan watahija jeung kudu munggah haji anjeun al baita ka baitullah ini stato ta lamun kawasa anjeun ilahi ka itu baitullah naonana sabilan di jalana. Qala ngadauh eta rajul sodakta raras anjeun Muhammad. Qala teras nyarios Sayyidina Umar pajibna mangka kaget abdi sadaya lahu ka eta rajul yasalu bari nanya itu rajul hu ka rasul wa yusadiku jeung ngabenerkeun eta rajul hu ka eta rasul. Qala ngadauh di itu rajul pahbir kudu ngabejakeun anjeun Muhammad ni ka kami anil imani tina iman. Qala ngawalar Kanjeng Nabi antu mina nyaeta kudu ngimankeun anjeun billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala wa malaikatihi sareng ka malaikatna Allah ta'ala wa kutubihi sareng kana pirang-pirang kitabna Allah ta'ala wa rasulihi jeung ka pirang-pirang rasulna Allah ta'ala wa yaumil akhiri jeung kana poe akhir wal qadari jeung kana papasten khairihi alusna itu papasten wasarrihi jeung gorengna itu papasten minallahi ta'ala eta tetep bijeuna ti Allah ta'ala. Qala ngadauh itu rajul sodakta raras anjeun Muhammad. Qala ngadauh di eta rajul pahbir mugi ngabejakeun anjeun Muhammad ni ka kami anil ihsani tina ihsan. Qala ngadauh Kanjeng Rasul anta budak eta yen kudu ibadah anjeun Allah ka Allah ka annaka sanyanyana anjeun taro eta ningali anjeun hu ka Allah
fa in takun mangka lamun teu kabuktian anjeun taro eta ningali anjeun hu ka Allah fa innahu dayan saesuna Allah yaroka eta ningali ka anjeun. Qala ngadauh eta rajul fa ahbir kudu ngabejakeun anjeun Muhammad ni ka kami anis saati tina perkawis kiamah. Ay an jamani wujudi yaumil kiamati tegasna tina zaman ayana poe kiamah, zaman terjadina poe kiamah. Qala ngadauh Kanjeng Rasul, ngawalar Kanjeng Rasul, ma mas'ulu hante aya ari jalma anu ditanya anha tina eta saah. Daya nu apaleun tina tiji mang jalma anu ditanya min anha tina eta saah. Bi alama eta leuwih nyaho minasaili tinimbang anu nanya. Qala ngadauh itu rajul, fa ahbir mugi-mugi ngabejakeun anjeun Muhammad ni ka kami an amaratiha tina ciri-cirina kiamah. Qala ngadauh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antalida nyaeta di mana-mana geus wani saha al amatu amat robbataha kagustina eta amat ay saidataha tegasna kagustina itu amat yakni ngamaksud kami yaksuru kana loba naon ukukul auladi miraraanana pirang-pirang budak li ummahatihim ka pirang-pirang indungna itu aulad payu amilu maka ngagawekeun itu aulad payu amiluna maka ngagawekeun itu aulad hunna ka itu ummahat muamalata kana saperti muamalata sayyidi kana saperti ngagawekeunana gusti na eta amat amatahu ka amatna itu sayyid minal ihanati bagi tetep tina ngahinakeun wasabi jeung nyarekanana wa antaro jeung ningali anjeun al hufata kanu make sendal al urata tur anu ditaranjang al alata tur anu fakir wi'a asai anu ngangon kana embe ya tatawaluna baripada ngajenegkeun kabeh fil bunyani dina bangunan atawa dina adegan yakni ngamaksud Kanjeng Rasulullah yasiru kana jadi naon al asafiru pirang-pirang anu hina kal muluki saperti pirang-pirang raja sumantolako tuluy berangkat itu rajul palabistu mangka cicing kaula cek Sayyidina Umar malian dina zaman anu lila ai zamanan tegasna dina zaman anu lila ai zamanan kasiron tegasna dina zaman anu lila sumakola tuluy ngadauh kieu Kanjeng Rasul ya Umaru hai Umar atadri naha terang anjeun man eta saha as-sairu ari anu nanya. Qultu ngadauh Sayyidina Umar Allahu ali Allah wa rasuluhu jeung rasulna Allah a'lamu eta anu langkung uninga. Qala ngadauh Kanjeng Rasul fa innahu mangkayen saestuna itu rajul Jibrilu eta malaikat Jibril atakum ata datang itu Jibril kum karanjeun kabeh yu'alimu eta mamatahan magahan itu Jibril kum karanjeun kabeh dina kum kana agama aranjeun kabeh. Qala parantos ngadauh saha at-taju as-subki Syekh Taju as-Subki al islamu ari ngaran Islam al islamu ari Islam a'malul jawarihi eta pirang-pirang pagawean pirang-pirang raga walayu tabaru jeung teu diitung itu Islam ilamal imani angin sarta iman wal imanu jeung ari iman tasdiku qalbi eta ngabenerkeun hate walayu tabaru jeung teu diitung itu iman ila ma'atala pudi angin sarta ngucapkeun
bisahadataini kana dua kalimah sahadat. Wa naqala sareng parantos nukil sa'an Nawawi Imam Nawawi bisarhi Muslimi dina sarah kitab Muslim ittifaqa ahli sunnati kana mupakatna ahlu sunnah minal muhadisina ti ulama ahli hadis wal fuqaha'i jeung ulama ahli fikih wal mutakalimina jeung ulama ahli aqaid ala anaman kana yen saestuna jalma amana anu iman itu man biqalbihi ku hatena itu man walam yatik bagi tengucapkeun itu man bilisani kulisana itu man ma'a qudratihi sata kawasana itu man kana eta kabuktian itu man mukhaladan eta dilanggengkeun pinari dina neraka. Intaha tos CF ieu cariosan Imam Taju As-Subki. Walam jeung gadah terang anjeun anawi yang saesuna kalakuan yustaratu eta disyaratkeun pi islami kulli kafirin dina islamna saban-saban jalma kafir naon atala pudu ngucapkeun bisahadataini kana dua kalimah sahadat la ityanu hanteu kudu ngadatangkeun bilabdi ashadu kana lapad ashadu pal adharu mangka ari kaul adhar al iktifa'u mangka ari kaul anu leuwih dohir al iktifa'u eta ngalap cukup bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ku kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa huwa jeung ari kaul adhar muqtado kalamil raudati eta panguduanana dauhan tina kitab Raudhah lakinil ladi ngan tatapina ari kaul itimada eta nitiginan hukana eta ladi sahabadul mutahhirina sawareh ulama mutahirin kabeh istiratu eta nyaratkeun hukana itu lapad ashadu wa huwa jeung ari itu alladi muqtadol kalamil ubabi eta pamentana dauhan tina kitab ubab pa alaihi mangka misti ka itu ladi lau qala lamun ngucap jalma kafir a'lamu kana lapad a'lamu au askoto atawa nganggurkeun itu jalma kafir huma kana lapad ashadu jeung lapad a'lamu faqala mangka ngucapkeun itu jalma kafir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kana lapad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yakun mangka teu kabuktian itu kafir musliman eta jalma Islam walibadi aimatina jeung eta tetep sapalihna imam urang sadayana ra'yu salisun ari pikiran salisun anu katilu wahwa jeung ari tu ra'yun istaratu eta nyaratkeun istaratu ashadu eta nyaratkeun lapad ashadu au muradifuha atawa muradibna lapad ashadu kaalamu saperti lapad alamu payambagi mangka periogi likuliman pikeun saban-saban jalma yuslimu anu asup Islam itu si jalma al ihtiyato kana ati-ati biaya kula kurekan yen ngucapkeun itu jalma ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah kana kalimah lapad ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah wa mana ashadu jeung ari manana lapad ashadu a'lamu eta makna lapad a'lamu artina ngayakinkeun abdi atawa nganyahokeun abdi wa ubayinu jeung mana ubayinu artina martelakeun abdi wa yusaratu jeung disyaratkeun naon taretibna itu sahadatain palayasiu mangka teu sah naon al imanu iman bin nabi ka kanjeng nabi
qabla imani dina samemeh iman billahi ka Allah. Lam walatu teung teu tuluy-tuluy bainahuma di antara dua sahadat. Walal arabiatu jeung teu disyaratkeun naon al arabiatu bahasa Arab. Wain ahsana jeung sana wain ahsana jeung sanajan leuwih alus itu si iman jeung sok sanajan leuwih alus itu si iman hak kana bahasa Arab. Lakina yustaratu ngan tatapina disyaratkeun naon pahmun paham makna mah kana maknana perkara talapado anu ngucapkeun itu si iman bihi kana eta emak. Wahwa jeung ari maknana annahu yen saestuna kalakuan la ma'buda eta teu aya deui nu wajib diibadahan bihakin kalawan hak fil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Almun paridu anu mencil Allah bi uluhiyati kalawan pangkat kapangeranana. Wa yajida jeung yen ulah nambahan sa'al musyriku jalma musyrik kafartu kana lapad kafartu kufur abdi bima kana perkara kungtu anu aya anu kabuktian abdi asroktu eta musyrik abdi bihi kana eta ma. Wana jeung ari abdi atawa kaula bariun eta anu lubar mingkuli dinin tina sakabeh agama yuhaliku anu nyulayaan dina islami. Yuhaliku anu nyulayaan itu kulidin dina islami kana agama Islam. Palaya siru mangka hanteu jadi saha al musyriku jalma anu musyrik mukminan eta mukmin. Hatta yaduma sehingga ngumpulkeun itu musyrik ila sahadataini kana dua sahadat. Dalika kana itu lapat kafaratu atawa madkur. Kama saperti perkara hukum perkara piraudatin anu tetep ieu madina dabarullah wa fil ubabi jeung dina kitab al ubab wakila jeung dicarioskeun layajibu naon layajibu hanteu wajib naon ziyadatu dalika nambahanana kana itu lapad kafaratu. Wa'lam wallahu alam bisawab.